Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Tias Adi Widya Suhara di kelas 11B. Abi bade ngadugikeun warta nyaeta video duel pelajar gladiator di Cianjur. Polisi ngajemput paksa 7 remaja SMA SMP. Media sosial khususna di Jawa Barat ayana video kekerasan antar pelajar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dina rekaman anu durasina sekitar 48 detik. Ayana sejumlah remaja katinggal nuju ngalakukeun duel hiji lawan hiji jiga gelut gladiator dina lapangan kabuka. Insiden anu memprihatinkan ieu dipikawanoh kajadian di Kampung Sadekan, Desa Mekar Laksana, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur di peuting poe Sabtu 17 Januari 2026. Modus duel hiji lawan hiji ieu instruksi terencana. Dina video anu beredar kadangu aya sora batur anu jadi pemandu atawa instruktur gelut. Duel eta teh anggeusna santos salah sahiji siswa anu duel eta labuh teu tiasa gugah deui di taneh lapang eta teu wae gelut hiji lawan hiji. Di panghujung video oge aya protes ti lawan kusabab teu saimbangna petarung nu ngiringan jadi jalmi nu gelutna ngan jadi hiji lawan 2. Kapolsek Sindang Barang AKP Dadang Rustandi konfirmasi bahwa kebenaran video eta teras nyebatkeun nuju ngalakukeun tindakan serius. Poe ieu para palaku nuju dijemput paragi dikempelkeun kabehanana nembe keneh di handap umur, ungkap Dadang pada poe Rabu 21 Januari 2026. Ngalibatkeun pelajar SMP sareng SMA ti 2 kecamatan. Teras dipicu di media sosial. Dadang nyaritakeun parilaku nekat ieu mulaan ti tungtungna tantangan anu dikirim saorang siswa ka palajar ti sakola lain. Jadi samacam tantangan anu dikirim ku siswa lain. Sakian warta nu Abi dugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.